Kirap panganten ti lingkung seni Sanggar Panghegar Kota Tasikmalaya anu gawe bareng sareng Froart Production Wilujeng Nyakseni. Sampun salipasuhun sampurasun cenduk rawuh hananguni hanamangke tan hananguni tan hanamangke anu heubeul paguh kudu anyar lancar dina raraga ngabadiakeun kirap panganten sakali kuparigalna hanca di Sanggar Panghegar Kota Tasikmalaya gawe bareng sareng Froart Wedding Organizer. Gusti Numa Suci Nomor bangsa daya alam kamakhluk sakumna bae ada wedi kapangeraan mapak anu pangantena tejanten bendu gandrung palias sanetnya campak Punggawa geura lumungsur benjang ladang anu teu sebetulnya pahlawan pembela usaha satria abad bangsa benteng negara.
hapunten anu kasuhun hampura anu dipimaksad uwak bingah aduh sun hapunten uwak pararihalin ujub riata kabur saking bingah ya tebe cekap wilujeng sumpingeran wilujeng kasadayana haturan sun aturan sakali dihapunten nu kasuhun uwak ngarekenek di payun den ujub riata kabur saking bingah ya teh cekap pohon yo Ayo abah. ayo atuh abah ayo Cenabah. Hayo ngeran menak anaking bae linggih bae lenggah haturan linggih haturan lenggah haturan kasep anaki Assalamualaikum abah. Aduh geningan ini teh sudah rame gini. sirik kurang teh Hayu atuh abah ngiring haul abah kurang papang bisa sadayana abah. hayo Alhamdulillah ya serempeng ieu nya abah. bau bangkeun anaki bingah wa sadayana Mamang lengser aya naon pisan mau kejana geus kaimu paraun aya naon walengser usah berpisah sampoyong kapakarangan kedok pakarangan sampoyong kapakarangan kedok pakarangan. Tarajena geus samanggeus siap para larang sing singlarkeun barung-barung berjalan ke desa Sabuan. Bae Raden menak anak yang haturan lege haturan lenggah. Bagainya lenggah raja ratu masih ngejatuh kami pengantin istri papagan ngejatuh kami baheula mah neneng ayeuna jalung jangku jalung jangku haturan wilujeng sumpi haturan wilujeng tepang wilujeng tepang haturan bagaya lenggah haturan bagaya lenggah kasadayana bagaya lenggah haturan wilujeng sumpi haturan wilujeng tepang wilujeng tepang baheula maneh ayeuna jalung jangku jalung jangku Tarian persembahan kanggo panganten wilujeng nyakseni.
babarengan dua hati. Ajak tangtuna hibar dauna lebet buahna petikeun di akhir. Tarian persembahan kanggo panganten sakali, alhamdulillah mugi katampi wae. Jaga kantun panginten simkuring maparinkeun heula kesempatan kanggo Sanggar Karawitan Sunda Panghegar Kota Tasikmalaya kanggo sasarna dipoto sareng panganten. Alhamdulillahirabbil alamin, panuwun ka panonton sadayana tamu undangan anu hadir, anu parantos sami-sami panginten nyakseni tarian persembahan di Sanggar Panghegar Tasikmalaya. Sanggar Panghegar alhamdulillah gaduh predikat juara kahiji nalika lomba upacara adat di Kota Tasikmalaya, janten wawakil di Kota Tasikmalaya ke Provinsi Jawa Barat. Alhamdulillah Sanggar Panghegar Kota Tasikmalaya gaduh predikat juara kedua lomba upacara adat tingkat Jawa Barat. Hatur nuhun Sanggar Panghegar Kota Tasikmalaya anu parantos mancen karena tugasna ngareah-reah oge nyambut panganten anu parantos sumping. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali lagi diberikan tepuk tangan untuk kedua mempelai tentunya dan Sanggar Panghegar Roa Wedding Organizer. Berikan tepuk tangan yang sungguh-sungguh. Tepuk tangan. Luar biasa, panuhun ka Sanggar Sunda Panghegar Kota Tasikmalaya. Panginten sate